أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahul Alim. Ya Allah Raqibul Habibur Rahim, Ya Allahul Halimul Halim, Qul baini wa baina adu. Ya Allah yasir lisani alayya ilman nafi'a wa sib hajiban nafsi li qudratika adilan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Jibril wa sayyidina Mikail wa sayyidina Israfil wa sayyidina Jibril wa hamalatil arsi wa alal malaikatil muqarrabin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Puji kagungan Allah, oke puja tentu ke Allah. Rabbil alamina, Allah mangiranan kasakabeh alam. Lain wungkul alam dunia, tapi oge alam samemehna alam dunia. Oke alam sabadan alam dunia sadayana di pangeranan ku Allah. Wabihi sareng ka Allah nasta'inu urang nyuhunkeun pitulung ala umurid dunia dina urusan dunia, perkara dunia, masalah dunia, kasusah dunia, kesulitan dunia, kasieun dunia, oge pangabutuh dunia. Wakini oge urang nyuhunkeun pitulung kana urusan akhirat, tina urusan akhirat. Kasusah akhirat, kabingung akhirat, kasieun kesulitan akhirat. Oke pangabutuh akhirat kurang sadayana nyuhunkeun pitulung ka Allah Subhanahu wa taala. Teu aya nu biasa nulungan terkecuali Allah, karena hanya Allah nggaluh pitulung, berarti urang nyuhunkeun pitulung ulah kasarian Allah, ungkul ka Allah urang sadayana nyuhunkeun pitulung. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup hanya Allah menjadi penolong kehidupan orang di dunia, bukan kehidupan orang di akhirat. Salat yang rahmat Allah, hormat Allah
Oke, hormat Allah, ebi taslim min kulli abati wa naksin, mudah-mudahan dilimpahkan ke junjungan orang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, ke keluargana Kanjeng Rasul, ke para sahabatna Kanjeng Rasul, tabiin, tabiatna Kanjeng Rasul, oke atba'i tabi'in wa tabi'at tubnama ayakulul muslimin nabi gasa kabeh jalma Islam wala usrotan sok sanajan maksiat termasuk urang malah urang mah rada bingung maksiat, tapi mudah-mudahan orang salamina kenen pangampuran Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dosa leutik, dosa badak, ma aya hartina lamun dibarengan ku pangampura Allah. Tapi sok sanajan dosa leutik, tomboroning dosa badak, sok sanajan dosa leutik, lamun teu aya pangampura Allah mah justru ieu mah tangga bahaya. Cilaka di dunia oge di akhirat. Sabab nu dipihara kurang kedua di pangampuranna Allah. Kurang teh jalma nu bobolokot ku dosa. Tapi ulah putus harapan sok sanajan kurang bobolokot ku dosa. Pangampura Allah sing yakin leuwih ageung tinimbang sakabeh dosa na manusia salam dunia. Membawi urang sing ageung panghareupan, urang hoyong keneh pangampuran Allah subhanahu wa ta'ala tina dosa-dosa urang karasa, mutu karasa, dihaja, dihaja, nuleutik atawa badabna jeung sedengna, nunggal poe dilaksanakeun jeung anu langka, kabeh pokona mah. Urang sing dirahmat ku Allah, sing dimagfirah ku Allah dina kahidupan urang di dunia, dina kahidupan urang di akhirat. Sabab hirup teh lain sakali, hirup teh dua kali. Hirup nu ayeuna nu heukeul jeung hirup nu engke nu bakal maot anu sakali mah. Ngan digiringkeunana ka alam mahsyar sami jalma-jalma anu ayeuna geus sararasuk kana alam kubur. Keur ngarangtosan urang jalma-jalma nu hirup keneh di alam dunia engke dikarikukeunna mah babarengan. Jadi indung urang, bapak urang, aki urang, nini urang, bibi urang, anak urang, salaki urang, pamajikan urang geus mararaos. Sadaya nabi terkantosan kurang caricing di alam barzah. Sabab engke sami diprosesna masa sarengan. Allahu Akbar. Namun ningali kadinya mah urang oge da mualilah dalam dunia. Pantenan umat Kanjeng Rasul anu yuswana Allah subhanahu wa ta'ala teu patebi sok diakurkeun sareng yuswa rasulna. Kadang aya langkung salib tina yuswa Kanjeng Rasul, kadang-kadang seuseurna oge anu kirang. Genep 10, genep 3, 70 langka anu 100 teh. Aya eta itu 150, 140, 120, malah sebuka punggul, yuswana teh pararanjang.
dan cara ngaraksa awakna oge pan sepuh kapungkur mah beda jeung jelema-jelema kiwari. Udah ngajuru teh nyana oge dina jublek baheula pengalaman mah ayeuna mah budak ngora udah ngajuru nyana dina jublek. Malah kalau baheula pisan mah cenah nyana teh bening ulah robah dina lisung. Dina jero lisung bening ulah robah di jero. Sabab begitu ngalahirkeun teh organ-organ tubuh rahim jelema teh di jero teh robah. Dina kadaharan oge api kan. Teu wara ngadahar lunyu-lunyu, teu wara ngadahar lada, teu wara ngadahar anu matak ngabahayakeun paso jeung sagala rupa. Zaman ayeuna mah udah ngajulu ti geus aya di Sadambaya di Masawar. Paso Tara sare di borang teh bisi ngalenyap kalau baheula mah. Sabab lamun kejusuan ngalenyap ka budakna sok jadi penyakit. Namun indung ngalenyap tuluy bari nyusu budak disebut teh susu bari, maka susu bari teh sok jadi penyakit. Budakna jadi saban bangke, budakna cekolot bala mah jadi beuteung wae. Bocai letoy numpang lagi budak teh. Otakna kitu kolot baheula. Otak pararanya umurna teh. Wah, barudak-barudak aya mah teu nyahoun jublek. Teu nyahoun lisung. Baheula mah orok teh 40 poe 40 peuting teh can beunta orok teh metep. Ayeuna mah kakarek sapoe orok teh. Curi lem kayang po YouTube saudara. Tinggal orok zaman ayeuna. Ya teu leso HP. Di mana di bapakna di indungna. Malah cek para ulama mah numpawi geuningan lamun urang keur hamil disunatkeun urang teh sing loba maca Al-Qur'an. Surat Maryam, surat Yusuf. Eta teh tapaul susuganan lain susuganan. Di mana putra urang bakal alaki seueur maca surat Yusuf cekelot baheula mah kitu. Eta teh tapaul supaya urang kali urang ku Allah disolehkeun seperti Kanjeng Nabi Yusuf. Bedieuna wajahna supaya ganteng kabagian tina kabagian gantengna Kanjeng Nabi Yusuf. Tak begitu lahir teh teu mehong budak teh. Ari budak zaman ayeuna mah lain pas begitu lahir teh disadiakeun solepak bapakna. Diumpang capit para dimoe. Solepak diasupkeun kana sirahna supaya sirahna cenah teu lonyong. Aipan capit dicapitkeun kana irungna supaya mancung. Diemple-emple udah barang lahir. Lamun budak rek awewe sing loba maca surat Maryam. Tapaul di mana budak lahir teh teh budak alam dunia laku lampahna solehah seperti Siti Maryam, wajahna geulis kawanti-wanti seperti Siti Maryam.
di mana bisa nguningakeun awewe jeung lalakina. Mun zaman baheula mah teh sok nanya ka paraji, tapi lamun zaman ayeuna mah kudu ieu teh dibawa ka dokter kandungan. Dina umur 4 sasi ditingali di komputer geus ngabentuk. Umur 7 sasi terus mangrupa. Umur 8 sasi mah ya geus merong di jero teh aya mun kaluar. Lamun zaman kapungkur mah eta teh nandakeun budak rek lalaki jeung awewena. Zaman kapungkur mah lamun rek nandakeun budak lalaki bibijeureunana jeung awewe teh sok nanyakeun ka paraji. Kama qala ma paraji jeung paraji nyai lamun ngajenona dina waktu keur hamil kabelah katuhu eta teh budak rek lalaki sok teh ayeuna sing loba maca surat Yusuf pan kitu. Suganan we di mana budak urang lahir teh soleh seperti Kanjeng Nabi Yusuf, wajahna kasepir seperti Kanjeng Nabi Yusuf, dinanteun aja kabagean cahayana Kanjeng Nabi Yusuf. Malah lamun budak ngajenona kabelah kenca dina waktu keur hamil ceuk paraji mah cenah eta teh budak rek awewe nyai sing loba maca surat Maryam. Lamun ngajenona ka kenca eta teh budak rek awewe ceuk mah paraji sing loba maca surat Maryam. Tafaul eta teh di mana budak urang lahir laku lampahna sugan we seperti Siti Maryam, beh deuketna beh jauhna bakal kabagean seperti laku lampahna Siti Maryam. Wajahna dia seperti Siti Maryam. Torojol pertanyaan di budak zaman ayeuna lamun ngajeno belah katuhu eta tanda budak rek lalaki, lamun ngajeno belah kenca eta tanda budak rek awewe. Kumaha lamun ngajenona di tengah meureun eta merek bencong. Moa eta mah ngandung ala kadar teteguhan nama paraji. Jadi sebenarnya mah laku lampah budak teh sok nyontok karena laku lampah indungna, indung bapakna. Lain ngan ukur dina waktu geus borojo ka alam dunya, justru kalakuan indung bapakna teh sok direkam. Sekalipun masih kene aya dina jero kandungan. Ari artis meugeningannya lamun keur hamil pembentukan karakter dina waktu keur dihamilkeun keneh budak teh sina diajar nyanyi dina waktu na jero beuteung teh diasongkeun karaokean pan kitu ari artis mah. Matak budak mah tara jauh ti indung jeung ti bapa kalakuanana. Otak sok aya menyebutkeun eta mah da eta belek we bapana da heuh da batang mati dinya. Da eta mah budak si anu belek we indungna panti dinya nyanakna. Matak nu jadi indung nu jadi bapa di mana urang boga budak sing hati-hati dina kalakuan terutama dina waktu ngalampahkeun kagorengan. Kade ulah sok katempoeun ku budak. Naon sababna budak mau jadi korban di mana indung jeung bapana migawe kagorengan komo katempo kudu jadi anakna, maka anakna aya kemungkinan berkesempatan 10 kali lipat migawe kagorengan dipigawe ku indung bapana. Allahu Akbar. Abdi boga budak ku baheula sok kesemeng baheula keur budak mora. Dan yang budak geus remaja teh teu beunang bicara main bola pagaweana teh tengah peuting balik jam 11. Dipikir hayo we urang nyaram ka budak. Urang eta teh baheula teh kitu.
yakin Bu. Sok tinggal ibu bapakna tukang ngaput, budakna tara jauh tina ngaput. Bener teh. Cekera. Pan kumaha ti kolotna jeung budak mah kumaha diparabanana hasil menang naon. Maka kudu diparamkeun ka anak hati-hati. Baheula diparamkeun ka wing teh meureunna eta teh hasil ngaput, da ayeuna teh teu lesot na ngaput ti ka wing teh. Mawi geuning disunatkeun pikeun urang sadayana kantenan urang nuju keur hamil lamun urang gaduh putra keur alit keneh dina waktu keur boboana teh Bu usapan dadana ku urang cek ulama eta teh sunat baca ku urang teh kana cili nu katubuh bari dadana diusapan Rabbana ya Rabbana jadi tengah putih Zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ayo kalau baca kitu budak rek sare ayeuna. Perjalanan ini begitu sangat menyakitkan. Bari diempok-empok bujur budak teh. Capek mak cek budak teh. Ayo. Mata kolot-kolot karakter kolot baheula mah anu karakterna dipindahkeun ka anak, pembentukan mental seorang anak teh berasal dari orang tua. Mata kolot baheula mah aduh. Neng ka dieu neng rek bobo cenah di dieu dina lahunan emak. Emak kagok keur ngaji Quran. Padahal lain kagok-kagok teuing eta teh ngahaja ngaji Quran budak baru dilahun sina bobo dina lahunanana. Eta ayat-ayat Al-Qur'an dengan tidak disengaja kadangu ayat Al-Qur'an teh kumurang kali urang anu bobo dina lahunan. Nya. Eukeul mah eukeul ayat Al-Qur'an teh bersumber energi positif. Sadayana ayat Al-Qur'an diaoskeun didangukeun kamurang kali didangukeun ka saha wae maka akan membentuk sel-sel tubuh yang baik. Jadi bahasa zaman kiwari membentuk energi positif. Kata dina awak lamun aya gangguan jin diruqyah sok anggerebog. Kan sababna paling tidak ongkek. Sebab gelombang jin adalah terbentuk dari energi negatif. Kenelah bisa bacakan iklan hanya ditakan darinya. Urang teh kudu sering milampah amal soleh secara langsung dan secara tidak langsung oke bakal dicontoh kalau jadi anak. Sok we ayeuna ka budak urang nitah ngaji Quran sete maghrib teh. Ngaji Quran sete maghrib teh budak teh bakal malam. Ari emak ayo nempo hafe. Nya. Jadi inungna teh bisa ngawang-wang deui. Tapi lamun inung ngaji Quran mah budak teh secara tidak langsung ngadengekeun. Terus secara tidak langsung budak teh bakal kacontohan ku perilaku inungna. Jadi lampah inung bapak teh adalah contoh anu positif pikeun anak maranehanana.
Saya palingan kolot baheula tuh geuningan rek tahajud budak teh keur hees di tengah imah di pangku budak teh dituna dina hareupeun sajadah terus manehna munajat ka Allah Allahu Akbar melalui sholat sunat tahajud tengah wengi budak anu keur sare jauh jeung bapakna ditangke di pangku digotong dituna dina hareupeun sajadah bapakna keur sholat tahajud. Budak nama ngaguher tapi alam bawah sadar nama ibu eta ijabah Allah terus ngadua munajat ke Allah kolot baheula ya Allah abdi nyuhunkeun urang kali anu soleh bari tahajud tah urang ayeuna pernah teh kitu budak keur sare di mana wae pangku budak teh kana hareupeun sajadah tuluy urang salat taranya ya eta anu salahna mah urang matak lamun urang boga budak karena kurang satuju dina akhlakna eta teh lain kalakuan budak kalakuan urang geuning urang matak cek kolot baheula mah maneh teh budak teh kudu loba istighfaran harti nama ngaistighfaran dosa urang ngaistighfaran kasalahan urang anu ditimbal balikeun ku Allah ka anak urang malah cekolot baheula geuningan lamun budak degong sok puasaan dina poe lahirna lamun budak degong sok sedekahan dina poe lahirna harti nama taqarrub ka Allah Subhanahu wa taala ku kalakuan kolot eta teh budak nasibna bakal dirobah akhlakna bakal dirobah ku Allah. Ayeuna mah budak degong borora hayang puasaan. Ya. Budak ngalieun borora hayang nyodakohan dina poe lahirna. Borora hayang nyolat tahajud jam budak teu aya. Sorangan nate tara jang diri buah-buah doa tahajudnya dican apa nabi gawe kieu teh 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 langka baca we ngosongna doa salat duha apal teu teu muni utara Eta teh salat duha teh lain salat mentar rezeki ngan duhana ku para ulama kedah dina sabagana salat duha sok aya hubunganana jeung rezeki. Galangka. Ari waktuna duha masuk di mana geus beak isrok Tojo duha jam 6.20 geus asup kana duha. Nah, lamun ningali kana eta mah panon poe geus mencorot geus kaluar. Yalah jam seberapa itu? Pas jam 8 nya. Saja. Jam 8 lebih saja. Budak teh kudu minang istighfaran, di istighfaranna kudu jadi kolotna. Kan urang teh istighfar teh lain anu ukur jang diri urang hungkul. Astagfirullahaladzim lidini istighfaran dosa urang istighfaran budak urang istighfaran karutunan urang inju urang ya istighfar moal poe eta teh istighfar teh moal waktu yang paling hebat mah istighfar rajaan teh ya Sayyidul istighfar
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta eta teh ibu lamun diaos isuk-isuk dulu sama meh lohor dikersakeun ku Allah teh eta jalma nu maca istighfar eta teh maot mangka jadi ahli surga. Ya. Malah cek para ulama mah istighfar eta teh ulah kirang ti 4 balik ngatos netepan teh. Lohor 4, asar 4, maghrib 4, subuh 4, isya 4. Cekap segitu ke 4 balik. Malam hebat pisan mah samemeh sholat subuh kudu menang 70 balik. Eta mah urusan rezekina lancar, urusan keimananana dijaga ku Allah, urusan dosana dihampura, urusan mautna bakal maut kacanak iman jeung Islam, urusan setan ngajerit teu bisa ngagoda jalma istighfar eta sayyidul istighfar teh. Panjang deui. Geus astagfirullah, 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 astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dina hate we istighfarnya teh kedah di tarik teh. Astagfirullahaladzim. Amun urang istighfar dina hate sakali berbanding 360 juta kali lamun dibaca dina bibir. Mata babacaan dina hate leuwih seukeut jeung deukeut kana ijabahna tinimbang babacaan dina bibir. Kunaon doa urang hese kana diijabahna. Nyaeta pan babacaan urang dina bibir, istighfar dina bibir, babacaan dina bibir. Coba dina hate babacaanana. Mun ngadoa ka Allah dina hate leuwih seukeut tinimbang doa dina bibir. Weh, cegera cobaan. Kosok curhat ka Allah tara. Ka Allah curhat. Ulah ka jelema, curhat ka jelema mama yang nulungan malah jeung serikeun. Weh dituna bisa ngomongkeun. Kurang butuh duit ngawangkong we ka jelema. Hayeun sugan we di maneh teu aya duit haneup mawa kana cakeun beutis. Nya teh paranas kabeh ge tuh can macannya. Geus nyebutkeun paranas kabeh ge. Padahal bae ditu nama urang teh rek curhat. Urang teh rek ninyeum teu boga duit yang bayaran budak. Teh tulus. Mun boga pangabutuh ka Allah dinaprakna Allah melalui dinaprakna Allah mere melalui makhluk. Da moal aya mere ti langit ngan tetep kudu diikhtiaran sadaya bagi kudu dibarengan ku ikhtiar. Sok curhat ka Allah teh. Keluh kesah ka Allah teh. Ngalengis ka Allah teh. Urang ngalengis teh sok salaki nya. Bisa lagi teh dibewan ka Allah. Gusti nuhun Gusti atas segala nikmat-nikmat anu tos ku Gusti dipaparinkeun ka diri abdi. Nuhun Gusti atas nikmat-nikmat tos dipaparinkeun ka keluarga abdi sadayana putra abdi. Pasok tarangan nuhunkeun ka Gusti. Iya mah benta we kalau teh aya nganuhunkeun taranya. Tong wakamenta syukuri dulu nikmat yang sudah ada, barulah kita meminta sesudah kita syukuran karena nikmat nutus aya.
Dina waktu keur ngadoa kalau kesah ka Gusti teh nganuhunkeun heula. Ya Allah, nuhun Gusti atas nikmat-nikmat anu tos dipaparingkeun kana badan abdi. Saca abdi biasa ningali irung abdi bisa nganggo, pandangan abdi bisa gerak, sampean abdi bisa ngalengka, jantung abdi bisa ngarenghap. Namun salajengna ya Allah, abdi teh jalma anu bolokot ku dosa. Abdi nyuhunkeun dihampura. Karena Gusti Maha ngahampura, teu aya nu biasa ngahampura dosa abdi wati Gusti. Osok tarangna wongkong kitu ka Allah. Nosok nutara, nosok kumpan aja dan bejaan. Kalau mana nutara, mungkin emut loba hutang kakara, mungkin emut loba masalah kakara. Pan eta teh dibere masalah, dibere kaudat, dibere kesulitan teh ngajak ku Allah teh supaya orang ingat ke Allah. Dalam teh dikitu mah orang teh moal ingat ke Allah. Sok zaman udah diberi nyari huntu, kumaha kawangkongna astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Sok udah diberi muriang. Nya. Astagfirullahaladzim. Tawon muriang. Setan, babi setan. Ayo. Oh, kabeh ge istighfar. Eta teh dibere muriang teh kabeh oge kanyaah Allah supaya maneh balik ka Allah, cik Allah teh kitu. Tah geuning sia ku aing adi takwa mah maneh teh geuning disada kitu. Kerek ka. Abdi ge baheula dibere geuning genep taun ku tara leso tasbih ningan teh cager, teh di mana tasbihna ge? Leumit. Aya teh geus leumit 3 tasbih teh. Tah eta manusia. Jadi diberi tedamang teh urang teh kanyaah Allah. Allah nyaah supaya urang inget ka Allah. Lamun teh dikitukeun urang teh moal inget ka Allah. Lamun teh dibere kitu moal kieu, lamun teh kieu moal kitu. Eta hikmahna mah. Allahu Akbarnya bahagia eta jalma anu diberi kering ku Allah, komo anu diberi kering saumur umur. Geus we eta dosana teh kiparatan ku Allah, bersih eta dosana. Ku sabarna jadi ganjaran, ku nyerina jadi ganjaran, ku perihna jadi ganjaran, ku liurna jadi ganjaran. Ku arah bae kabeh. Ku ngeunah teu ngeunah daharna jadi ganjaran. Ku nyerina nahan ka nyeri hate tina ngawangkongna jalma nu geuring, sok jalma nu geus nu geuring. Sok arah atuh. Mata ge sing geur cager atuh miteu ngahesekeun, ngompol wae. Tarajo lecek omah geuningan. Kalau sudah tiada baru terasa. Makanya kurang teh baheula salaki keur geuring teh sok ngamuk ka salaki teh ningang hos we salaki maot ceri hate teh. Pakaning abah baheula teh. Urang teh sok dicarekan wae abah teh. Ayeuna mah abah teh eueuh. Ampura abah. Geuning aya teh geus aya nu datang deui. Dilatih nya kitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana